Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Akang Alin, channel konten dakwah seni dan budaya Islam. Like and subscribe gratis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pamit, izin ngaliput. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirangan basna kan? Mohon. Tukang basna jadi burhala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Biasanya sok diberi meja Ustaz. Entong pada tetangga nu ceramahna teu di mejaan. Wih, rek nunda HP pan. Kawas penceramah mahal maksudnya. Dipayun saparantos manjatkeun tahiyatul kaislaman, puji urang sanggakeun ka Allahu Rabbi. Puja nu jadi pamukaning carita urang sanggakeun ka Allahu Azza wa Jalla. Kalimat syukur nu jadi pamukaning catur urang sanggakeun ka Allahu Rabbun Ghafur. Sholawat miwasalam muga tetep dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya, yakni habibana wa nabiyana karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipayun salam kahormatan pribados sanggakeun kanggo ka DKM Masjid At-Taqwa sareng jamaah sadayana nu parantos ulem sim kuring salaras nama padat kitu abdi teh. Maksud teh awakna padat gitu. Jadol makana rosoman awak padat. Mudah-mudahan jamaahna sadayana ieu rek mandian mayit ieu mah mejana. Panjang. Ya rek nunda rokok gitu gitu. Di pinggir paling dia. Jadi ke halangan gantungna pami dipayun mah. Nah, kapal dia manjang kapal dia. Nah, di nyawa sok, yes. Salam kehormatan pribados salajengna pribados sanggakeun kanggo ka pupuh lembur Bapak Lurah nu diwakilkan ku Pak Kadus tadi sambutan uing rada gember ningali sorbana maksudnya yang tadi luar biasa sambutan anak
nya hidup data hidup mah mau jadi kadus Kang gitu. Oke, salam kehormatan Kang Oka Pangarsa Ketua MUI anu terus-terusan memantau tiap kegiatan keagamaan, mantapnya tiap kuring tampil aya wae jadi gempeur da eta mah ajengan uing mah ajlengan, itu mah mubalik uing mah kurang balik, itu mah penceramah uing mah pencereumeuh, jadi ceramah cereumeuh lain penceramah tapi pencereumeuh gitu. Salam kehormatan kasadayana we nya kusim kabeh dihormatlah kabeh gitu. Nu aya di dieu we lah. Pokona mah mudah-mudahan teu ngurangan kata nasalah teh. Kum teu wiji-wiji tua anom lanang wadon sing paranjang umur seng mudah-mudahan tiasa uwih di dieu kecuali nyandak barokah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Uing rada leuwas kamari teh dipegat di tukang bubur ya, biasanya penceramah mah sok dongkap ka bumi sa mobil geuningannya sok datang aya Karang Taruna aya panitia DKM dipegat di tukang bubur di leuwas gitu sugan rek diajak deui ngagali kuburan geus rada bunga tadi nama aya teh saur Kang Ustaz Junaidi teh bah cenah aya waktu lowong teu duh padet teh teh heula rek naon ieu ngisi acara cenah di At-Taqwa ya kan bela di cancel sajen mah cukup teh gitu aya di dieu mah da kolot sim kuring pan di dieu karuhun sadaya nanti Cibeureung jadi kabeh kuing di cancel penting ieu teh jadwal teh gitu jadwal HS maksudnya. Aduh ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ngaran sen kuring teh panjang Kang MC nya. Nuhun MC jeung son ya. Ieu rada ngeunaheun ayeuna tadi mah rada kurang nahan Kang. Ayeuna ngeunaheun. Beda sorana nu ngeunaheun sugan kitu. Ngaran sen kuring teh Ruslan Apandi Husni Mubarok panjang. Dan betong ningali beungeut punya beungeut goreng cenah ngaran panjang. Aya kan beda teh kudu urusan jeung beungeut ngaran mah gitu nya. Yang ngaran-ngaran yang banget tong disarwa-sarwakeun. Ustaz Rohmat mah pan ganteng jangkung gede gitu gagah lah ari ieu mah pendek bureuteu cenah banget patulik sak jeung lain pameun teu cenah model kitu mah beungeut ai pameun teu mah nu kasep teh model Ustaz Imamnya pameun teu eta dulur teh gede lintu-lintu ge dulur we ngaran teh Ruslan Apandi Husni Mubarok S1 kuring SAG ngade aya SAG sarjana alam gaib S2 na MMKUB MMKUB jadi master mindahkeun kuburan rektorna kamari teh Kadus Uding eta teh dosena Mang Lope jeung Bang Ili jadi uing menang gelar hasil kamari menang gelar SAG MMKUB kan ari Palurama lu Komarudin SPD MIP uing mah Ruslan Apandi SAG MMKUB sarjana alam gaib master mindahkeun kuburan jadi geus master sabab geus hampir 400 dipindahkeun ku uing. Oke, di itu di Cidago ge aya kuburan belah kidul uing arek ngomong ka lurah. Lurah urang pindahkeun wae. Geus di ditu aya 2000 makam. Itu teu haridang cenah kuburan di bisnis. Henteu teu hidang uing mah nang ibaratna ge kieu. Kurang hidang gitu. Jamaah sadaya nyada teu eueuh nu sejen di dieu mah hampir dulur kabeh nya uing mah. Mantak teu neangan pamajikan urang dieu teh da dulur hungkul jeung teu laku ka urang dieu mah ongkos dia. Mantak pamajikan teh uing nyokot di Cisalak. Jauh daerah Gorowong. Ngaran lembur ge Gorowong. Jadi menang kokodok di ditu di walungan menang awewe uing. Jadi di Gorowong kunaon neangan urang-urang amal ngaji uing mah nya ngacaprak we.
Urang konon menangkan pamajikan urang gerowong, urang lembur bu, can apaleun skincare, can apaleun treatment. Jadi teu olok duit, teu kos urang dieu, beungeutna harerang urang dieu. Ting ku skincare, ting dibalur ku jalan tah teh nyaho. Pokona urang dieu mah harerang, mantap ku imanan pamajikan teh nu jauh urang lembur ambe irit. Tong boro apal nu kararitu, pamajikan uing mah asup ka Alfamart ge maca ayat kursi. Tarari geus bawa baju rigan cenah tempatnya. Itu AC cintanya ieu mah AC. Ulah kabungan deui ieu mah AC. Jadi gelebas pajarkan anu niupan wa ieu cenah bawa baju rig. Matak maca ayat kursi geus salila di jero teh. Ngan ripuh ayeuna teh di saberang dipangmelikeun HP unggal poe hampir COD-an wae. Heeh. Mayar kan untung kamari boga proyek jadi teu pati pusing. Aduh aing mah. Hah? Oh ulah susu. Ku pamajikan ulaheun. Ngopi mah cenah di mana wae tapi nyusu mah tetep di imah gitu. Maksudnya meuli susuna saruntung loba teh jadi teu seep. Kita mah panitia pangbukakeun nya. Airnya nggak ada manis-manisnya, bening, ya, alhamdulillah nggak keruh. Kalau kopi mah kan hitam keruh, kopi mah ini mah bening. Jadi lain cai bodas, ya cai herang. Mohon saya kan orang minta ubar ya teh hadir. Jamaah sadaya, naon cenah geuning urang ruang riung dia, ieu teh salah sahiji syukur. Urang ka Allah ngagungan kang kagungan Nabi anu luar biasa. Sareng dina kaping 27 Rajab Kangjeng Nabi teh ku Allah di Isra sareng di Mi'raj kieu. Syukuran naon nikmati Allah. Nikmat nu mana pan urang mari ku hirup ge lembur ge ka gusur urang mah. Itu teu boga mobil, teu boga motor. Nikmat nu mana? Nikmat teh nyaeta hiji rasa anu katarima ku hate anu ngahasilkeun aya rasa bunga. Itu nikmat. Nikmat teh kabagi dua bagian. Ku ahli baheula mah keur zaman ngaji sapinah kan kitu sok diterangkeun dina bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanna nikmat Allah anu kacida gede anu dibikeun di alam dunya, rahimna nikmat Allah anu alit nu dipasikeun di akhirat. Jadi intina nikmatnya kabagi dua bagian, nikmat anu gede jeung nikmat anu alit. Nikmat nu gede teh nu mana nyaeta agama. Urang ngabogaan agama Islam eta salah sahiji nikmat di Allah anu luar biasa ageng pisan. Nikmat nu leutik nikmat nu mana? Nikmat nyaeta kanikmatan nu aya di alam dunya anu sakedik salaresna mah nikmat di alam dunya teh ngan saukur 1% di parebutkeun ku sakabeh makhluk nu aya di alam dunya termasuk utek tongo walang taga ngarebutkeun nikmat anu ngan 1%. Da sabab anu 88% mah engke ku Allah bakal dibikeun ke jaga di akhirat. Gitu. Nikmat nu mana ayeuna sakedik simkuring ngabogaan penyakit nyeri cangkeng. Lain pardah kamari ngaisan eta lain. Timemeh lagi geus nyeri cangkeng. Berarti ku Allah geus dicopot karakna kanikmatan cangkeng. Emang cenah ustaz boga cangkeng? Ngece eta mah. Ngece pajarkeun teh emang cenah ustaz boga cangkengnya boga euy oge. Bari jeung teu leunggih oge ayaan cangkengan. Kan ngaranna hungkul da bebeng. Nikmat cangkeng di mana? Bisa ruku, bisa hudang dina kayaan nikmat, tapi ku Allah dicepatkan nikmatan eta nya heurah secengkeng nyeri mantap bakal karasa aya nikmat cangkeng amun eta rasa nikmat cangkeng teh ku Allah dicopot. Ngan pada aya deui kumaha syukuran urang ka Allah. Oh berarti urang teh boga keneh cangkeng. Dan itu boga cangkeng mah teu ngarasa nyeri-nyeri acan. Contoh nyeri buntu wogo-wogokan mah urang teh poho kana nikmat ketika keur nikmat nama. Tapi urang amun dibalikeun ka Allah
oh urang teh nyeri huntu berarti urang teh boga huntu, dan untuk boga huntu mah teh nyeri-nyerieun aja. Punten beli anu ompong kan kitu ya. Dan ompong mah tara nyeri huntu, mantak amun jelema geus embung nyeri huntunya tinggal hiji minta ka Allah, ya Allah copot huntu uing kabeh. Berarti tinggal nyeri pusing kena teh. Itu nyeri panon berarti urang bogaan panon, nyeri ceuli urang berarti boga ceuli, nyeri sirah berarti urang boga sirah. Damun geus boga sirah mah moal boga rasa nyeri sirah. Mending nyeri sirah apa mending teu boga sirah? Ya hoream buanahan teu boga sirah meureun pae. Meureun nyeri sirah da lieur nya. Itu eta nikmat ti Allah anu ku urang sok dipopohokeun. Dan nikmat boga suku ge atuh luar biasa. Itu aya jelema nu hayang pincret nalika jelema geus lumpuh kabeh. Aya cenah nu hayang jelema pecak we atuh cenah uing teh. Anu aya panonan henteu tapi anu lolong. Itu atuh ya Allah pecak-pecak atuh uing teh. Gitu ya. Cek saha nu lolong kan kitu. Dan bakal karasa nikmatna nalika amun tos teu aya. Lagu omah mah kumaha teh? Aya gedean laguna teh. Setelah tiada baru terasa. Abogaan pamajikan ge atuh ngeunahna teh nalika aya da geus eueuh mah. Nalika geus eueuh ngarumanan ngarasakeun nikmatna boga anu jadi salah. Jadi pamajikan. Eta nikmat di mana tah itu salah sahiji bukti nyata urang tasyakur bi nikmah ka Allah Subhanahu wa taala. Dan teu tambun marecai ge atuh. Di hareupan aya dahareun nya. Itu aya kan nya di tukang wayahna pamit aya di dieu mah eueuh di dieu. Ada di dieu mah teu kudu aya dahareun mah nya bari ngomong bari samutra uing di dieu. Teu di dahar disuguhkeun di dahar paneukeun ngomong pan sok aya di batur mah ieu mah di mah harideng nya panitiana geus sok aya di dinya teh kopi susu kuningannya batur mah di teu mah jejer aya kopi aya susu aya larutan aya daharun mah jejer pinuh meja teh ada moal mantap di dahar ieu di dieu mah aya hiji cai we hungkul teh geus hiteng panitia cai we hungkul hiteng panitia daripada aya kopi aya susu teh kumaha nginumna. Mubah kena teh gitu. Aduh ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jamaah sadaya nikmat tadi teh anu saeutik bakal karasa gedena nalika mun kurang disyukuran. Mun kurang disyukuri. Da sabab naon? Nikmat nu gede ge mun nalika teu disyukuran mah, teu disyukuri mah moal karasa nikmatna. Jamaah rahimakumullah dina wengi ieu urang ngarayakeun sasi Rajab. Rajab teh disebut nyaeta sasi Rajab teh kalebet Syahrul Hurum. Aya 4 bulan anu dihormat ku Allah, hiji Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram sareng Micil. Nyaeta sasi Rajab. Sasi Rajab disebut Syahrullah Al-Asam. Syahrullah bulan Allah Al-Asam anu budeg. Nah cenah gedingan itu bulan Rajab teh disebut Al-Asam anu torek. Dicarioskeun dina hiji dicarioskeun ieu bulan Rajab teh ditaros ku Allah. Heh Rajab, kumaha kaayaan umat kami di bulan di waktu anjeun? Ya tadi bulan Rajab. Kumaha taat ka kami apa dina kaayaan maksiat? Ieu sasi Rajab cicing wae. Da bingung ngajawabna atuh. Disebut maksiat besing dioyakeun. Teu disebut maksiat pan tadi teh ya. Ibu-ibu nu kuduna di masjid pan ayeuna mah balawiri di medsos. Nu ora nu kolot masuk pipiluan pelebahna mah teh. Itu ada ibunya tong nembong-nembongkeun ora tong nu kolot di nu medsosnya uing teresep teh. Da geus parelot maksudna kitu. Mending nu rada ngorah keneh mah.
ya tinggal ditinggalin anak mintanya teu meunang nomor oge malahan mah eta teh jadi sodanan jadi maksiat jariah cenah mun pamen teu urang ditembongkeun dina medsos ditingali ku batur salaki batur eta teh terus-terusan jadi maksiat jariah mata tutupan banget nah amun asup ka Instagram atuh meureun kagelisan leuwih mah katingali tempongkeun we ka salaki kagelisan urang mah gitu. Nah mata ditanya teh ngamudegan Rajab kumaha kaya umat kami dina bulan anjeun cicing wae ya tadi teh bingung atuh da kumaha pan ayeuna mah calel pan ngabagikeun duit terus jamaah anu arek nyolokna teh pan hayang duit deh kitu nya aing urang pan kudu mangkat ka TPS bawa budak bawa pamajikan mah basona sok 2 ringkok pan budak mancan babalonan 15.000 can babedilan 35.000 geus 50 pamajikan 50 urang rokok pan rokoknya sampurna mil urang sabungkus 32.000 geus sabarahaeun tah nya can urang digawe pan eureun dipakadu 150.000 tuh geus 350.000 pan urang nya amun 500 mah mangkat we mun teh jadi tong dimumurah cenah sora urang teh gitu belok cenah di 500.000 gede cenah daripada ngabedug eureun gara-gara nyolok timbang rek ngadukung nu korupsi penjaga teh kitu mata sasi Rajab teh cicing wae ditaras deui Rajab kumaha kaya umat kami di bulan anjeun Gusti umat manusia di bulan Rajab hebat bukan mah ibadah kabeh cek Rajab teh bagus cek Allah teh alus mun kitu mah berarti aman alam dunia teh cek Rajab pada teh kituna ge dibejakeun alus tidak Allah mah maha uning gitu jadi nyaho anu maksiat jeung teu maksiat ngan dibejakeun ku sasi Rajab teh alus sabab di Ciberem keur ngarayakeun bulan Rajab Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu teh ulah salah hiji usaha keur memperlambat poe kiamat itu keur memperlambat poe kiamatnya biasa we urang isukan manu ayeuna ditiung teh ditariung deui nu ayeuna dipeci pan dialungkeun deui gitu dina ayeuna mah urang ditembongkeun teh ka Allah ka sasi Rajab bahwa urang keur taat ka Allah diperpanjang deui waktu teh jadi mantak disebut sasi Rajab teh nyaeta Syahrullah al-Asam bulan Allah anu torek naon tadi ditanyakeun kayaan umat manusia ngajawabna bagus hebat umat manusia dina keur ayaan di taat belah wetan kumaha Rajab taat belah kidul taat belah kaler taat belah kulon keur taat Allah kabeh ge sabab naon tadi teh sholawat terus-terusan nu istighfar terus-terusan nu salat berjamaah di masjid ke pinuh ku jelema teh Rajab angin ku reungit luar biasa alhamdulillah berjamaah ke sami ibu eta teh memperlambat waktu kiamat da sabab amun geus teu aya nu berjamaah dosa sakabeh salembur itu mantap keman rek berjamaah ka pakadus uding heula haditu 50 ribuan berjamaah teh pakadus 50 ribuan pakade gede sabab naon uing nanggung dosa jelema salembur sabab fardu kifayah eta teh berjamaah teh mun Allah nu berjamaah dosa sararea tah guru ngaji eta teh nampung dosa jelema salembur eueuh nu ngaji di dieu dosa sararea aya we nu ngaji nu ngawuruk aman salembur itu emang ai pagawean guru ngaji teh gitu alah tuh mata ripuh nya nanggung dosa nanggung tanggung jawab teh karuruk guru ngaji teh bergeng guru ngaji teh ya dewantilah tah model dieu ya karuruk tuh ge guru yang harupana budak ngaji itu teh pusing nya oleho nya teh ngajar dog ya udah ngaji pan ngajar dog aclong rek ditengpas anak batur aitan mending geus aral dicekek we maksudnya leungeunna dicekelan
dicekek. Otak karuru guru ngaji mah. Anu guru wae mah eta mah anu tirakat wae puasa wae model Bu Eni kitu nya bener-bener ngawuruk mah tak hese lintuh. Da mun geus teu ngawuruk kan mah lintuh Bu sok. Kan bae Bu nu penting ka di surga ibu lintuh gitu. Daripada di dunia lintuh ka di akhirat lintuh deui paling gitu. Tapi anu lintuh mah saeutik dosana sia Kang nu lintuh nyaina ada paling motor jarang ulah lintuh atuh nya mun ka nyahoan lupat teh bisa rek maling TV pan serep di nu jandela ge nya mantap nu lintuh mah saeutik dosana jeung rada hese selingkuh di nu lintuh mah nu bogoheun ka nu lintuh mah amun nu suspek mah kitu tah loba nu bogoheun mantap pamajikan teh nepikeun kana ge syukuran boga salaki kaos kieu patut teh sabab naon hese payu deui mantap ditawaran sing arek nyandung empet pamanya kan masih sumpah lagi tete eueuh nu bogoheun padahal mah dan nu goreng da laku kan nu goreng deui nya oh jika deui luar biasa ini tanya dong sing sumpah ngan aya tilu syaratna cenah hiji cenah sing anu solehah baula rudet di dunia jeung di akhirat cek pamajikan nu kadua nu nyaheun ka indung aing jeung ka anak urang nu katiluna lengkaan heula mayit aing cenah jadi atuh meureunang eta mah ulah-ulah keneh goblok ya Allah ngaleut teh sakedik jamaah sadaya eta Rajab Sya'ban terus Ramadan Sya'ban aya di pertengahan sasi Sya'ban atau firwah menurut orangnya terkenal terwah nyata setor buku amal orang dina nalika kaping 15 catatan amal orang satahun teh disetorkeun ku malaikat ka Allah malaikat raqib atid nyatet nu awon nyatet nu sae rujukan ka Allah bersih nalika urang amun bersih mantap diayakeun sok diayakeun ngaos yasin dina kaping 15 Sya'ban disebut nisfu Sya'ban malah masuk saum sebab naon nalika buku terakhir catatan urang kaayaan keur puasa plus keur ibadah ka Allah ngalangkungan naon salat tasbih salat hajat salat awabin salat sunah mutlak catatanana pokoknya didinya aya keur nalika ibadah beurangna nalika keur puasa alus akhir terus mayunan sasi Ramadan bunga hati urang man fariha bil duhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niram bunga urang hati nalika mayunan kudongkap nasasi Ramadan maka diharamkan ku Allah jasadna tina seueur neraka ieu persiapan da sabab sahrul umati Ramadan teh ari Rajab masa bulan Allah Sya'ban bulan Kangjeng Nabi maka Ramadan bulan umat kami saur Kangjeng Nabi lur we salami sasasi Ramadan didinya pestana umat Islam pikeun ngagempur dosa anu sataun nu 11 bulan kamari dipigawe dina sasi Ramadan keur ngabersihkeun mantap aya Rahman Rahimna Gusti Allah Allah mah Maha Rahman Rahim mun teu aya Rahman jeung Rahim Allah mah da urang mah ripuh arek asup ka surga liwat jalan mana liwat salat pan urang mah salat nage lalawora nya lalawora teh kos lalai sarena ngagantung lalai lalawora pan urang mah salat subuh nage komunitas umroh mah nya da ustaz cenah di Mekah mah salat subuh nage geus caang mantap dirina ge salat subuhna ge jam 6 jam 6 wae di urang mah cenah di dieu mah di Indonesia mah subuh teh jam 4 puting kene da di Arab mah cenah di Mekah da geus beurang cenah salat subuh teh kan di ditu mah eueuh tatangkalan eueuh di ditu mah eueuh tatangkalan aya gunung batu arek poek kumaha mantap jam 4 jam 5 teh di ditu mah geus caang sumiratna aya pajar bijil teh geus bray
di urang mah pan kahalangan kana ku tanggal jengkol kata halangan kana ku salimut pan urang mah nya entak poek we nepi ka jam 7 ge gitu. Di Indonesia entak arek jalan mana urang asup ka surga sodakoh pan urang mah mun kieu aya ngengkleng 2000 pan urang nya leres teh sok aya dinu pesak 100.000 50.000 jeung 2.000 mana nu diasupkeun kanu eta kanu kardus da sing sumpahna ga 2.000 kunaon cenah ngomong kitu da winge sok 2.000 itu sok amun jumaahan nya jumaahan ibu-ibu mun jumaahan sok dibarere duit tara salaki tara sok bere duit teh tuh 50.000 da masjid teh pan kudu dibayar listrikna teh bere ya aya 50.000 nya aya nama tah sing ikhlas mikeun asupkeun ieu mah kumaha 2.000 Ece akan rek jumahan arek tak ieu 2.000 cenah nya keur kotak ieu 100.000 aing dititip di atakwa cenah arek ngayakeun rajabah anu 100.000 meuli minyak nade minyak anu 50 pona 50.000an weh meuli minyak sabab mereka goreng ranginang da boga ranginang geus rada buhape kurang goreng ke rajaban dan nu alusna mah ku sorangan kan 50.000 keur titip meuli minyak anu 2.000 keur kotak jariah mangkat si salakina teh jeung ada ibu amun salaki mangkat ka masjid teh ditetep nepikeun ka ditelegna pengkolan tetep eta teh neuteub salaki teh sawaja neuteub Hajar Aswad daripada ongkos mahal ka Mekah tetep salaki amun arek jumaahan terus dangdanan salaki teh ulah salaki rek jumaahan jaba ka karek jumaahan teh jaba kancing ngendong sabelah endong kancing teh diuing aya jalma tara jumaahan meureun aya nu balik ti Arab dibere jubah nu kieu ieu kampura uing lain sayang disebut Habib daripada make sarung morosot panai beuteung gede mah sok dihandap sok babari morosot mantap make jubah mah moal morosot moal jadi lain hayang disebut ajengan kiai make jubah kieu teh siga dasarnya saliwat mah siga nureuneuh aya nu rada kempleng turun 10 kilo di sabarang teu boga duit rada turun itu berat pangkat salaki teh ditetep di dangdanan ibu diistrika lain banget na bajuna diistrikaan disemprot ku minyak nu seungit di dangdanan nek mangkat ka masjid rek teu dihargaan kurang rek usaha da batur mah tara ngahargaan daripada ke dihargaan kurangna dia kan bingung ke sarereatan terus mangkat geus mangkat titipan duit tak ieu mah salakina teh dibere duit teh 2.000 per kotak anu 100.000 keur meuli minyak mangkat salakina teh ka ngajian ka jumaahan eta duitna teh diasupkeun kana kotak geuleun kan biasanya sok api-api sasarean uramanya kotak liwat kan dikirna ge astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah geus liwat alhamdulillah pelit-pelit amat aduh lain cenah urangnya di sabarang sok jumaahan kata ustad dah asupan kotak emang ustad sok asupan kotak gitu nya yang meureun da ustad mah nyokot pesak sorangan mah listrikna pan ku sorangan ustad mah gitu tah ieu si jalma teh ngasupan kotak balik terus meuli minyak geus meuli minyak be cenah meuli minyak sabaraha 50.000an menang dua plastik nu 25.000an begitu rek dibayar teh ditetep 2.000 astagfirullah berarti anu asup ka kotak 100.000 eta ngasupkeun kanu kotak 100.000 kok astagfirullahaladzim astagfirullah ya Allah abdi hilang balik ke imahna Kang nyi duit teh bari ka salakina teh jangan dibilang-bilang kalau kita infak ikhlasin aja tapi jangan tapi ikhlasin tapi nyi ikhlasin kalau kita memberi tangan kanan memberi tangan kiri jangan tahu tapi nyi jangan bilang-bilang
Nanti tetangga tahu kalau kita berinfak. Aing minyak mana? Tah, mantak dengekeun cek aing oge. Sia mah tapi duit nu 100.000 teh ku aing teh diasupkeun kana kotak. Eta mah pamajikanana ibu nu tadina tapi-tapian teh. Ai si tolong. Apa eta teh teh kan 100.000, anu 50.000 teh dengekeun ieu anak sia anu SMA isukan teh pan 15.000, terus anu SD eta teh 10.000, terus saya keur meuli beas moal nyatu isukan teh udah moal sakola, dasar salaki tolol. Eta salakina meureun dilihat teh ditolol-tololnya baeud Bu, mangkana malam Jumaah. Malam Jumaah pas saya pindah ranjang, pindah kamar gara-gara ngasupkeun duit salah. Dicingjang ke usaha tong diganggu gara-gara salah ngasupkeun duit. Malam Jumaah jaba tas aya makam anyar, jaba malam Jumaah tipe-tipes teh lampu parem, jaba hujan ngecrak. Berenya gitu berenya. Kang, cici kesalaki teh. Kang, ayam tipis, paduk. Kang, ayam kii, sorangan, siun, siok, mending nolol kai. Oh, tapi anter, kesorangan. Salah kita teh embungun, kok udah jadi hati disebut tolol, kudu jadi pemajikan. Akhirnya pemajikan ke uyap-ayap ke dapur baheula mah pantara di keramik deket hawu, weki deket hawu. Pan baheula mah sok diarugan ku lebu ya. Ya mah teh kotok di lebuan mah pan kitu nya. Aya-aya mah teh kotok di piceun. Da di keramik punya di lebuan di keramik. Iya si awena teh upaya apa ini angan ke obeh aya di nu ember diawurkeun obeh beres ararateuh Kang ateuh jor teuing ateuh ge tapi Kang ateuh sia-sia serius ateuh emang kunaon teh nyaho urang cenah obeh di dapur di nu ember cenah dipake obeh ateuh eta mah ku salakina di oboran make korek sebluk teh nyebluk sing goreng teh obeh urut ngumbah kabulator terburit can dipiceun jadi obeh make bensin tapi kaki wari mata geuneuk we sesa ngaduruk eta teh seribu udah menang hese eta teh akur we akhirna teh da sabab anu tas pasea mah sok akur mantak jalma nu sok sering pasea anak masuk loba sabab mun tas pasea teh sok geugeut beda rasana jeung mantak uing anakna loba dah sering pasea. Uing mah can boga budak alhamdulillah ngan pamajikannya kakarek boga genep budakna teh gitu. Umur mah karek 48 kolot keneh pakadus jeung uing oge. Ngan uing mah casingna we katingal boros karek kolot. Tah ieu deukeut deui poe Jumaah deui Jumaahan deui. Oh ari tadi teh nya kejadian poe Jumaah kudu jadi malam Jumaah. Oke baik, malam Sabtu padahal nya. Ieu si jalma tadi teh rumah tangan aku deui poe Jumaah deui Bu. Dibere deui duit 2.000, dibere duit 100.000 deui. Duit 100.000 na teh titip deui pamajikanna teh meuli beas. Jeung make kitu deui wae deui nya caritanakeun mah da meh rada kitu maksud teh. Ieu contoh jelema pelit maksud teh. Tagas kitu teh Jumaahan si salakina teh liwat kotak moal katipu aing tah ieu dijemrengkeun duit teh. Oh, ieu 100 ya 2.000. Ditilep-tilep 2.000 diasupkeun alhamdulillah nu asup 2.000 nu 100 masih diasupkeun ka kantong kana pesa di tukangna teh aya nu noel toel we teh si jelema teh bari ngasongkeun duit 100.000 si di tukangna teh diasupkeun 100.000 cok manehna teh bari ditilep-tilep beri sombong pada 100.000 mun dititipkeun ka batur diasupkeun we ka nu kotak
Geuleyeun kotak mangkat ditelelin tukang teh. Naon? Eta duit akang tadi teh lain duit uing eta mah astagfirullah. Tapi ka ayeuna rumah tanggana runtag gara-gara ngasupan kotak. Aya nu kitu di dieu. Nya moal da di dieu mah kabeh ge dermawan, matak terjadina ieu acara teh ku akibat rereongan kabeh hayang dipeunteun ku Allah dina sasi Rajab ngayakeun kahadean dina sasi Rajab gitu. Jadi torek deui sasi Rajabna teh mun urang dieu kabeh daek infak sedekah dina nalika ngayakeun peringatan Rajab. Jamaah sadaya. Dina nalika Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh di mana ngawitanana di Masjidil Haram. Ngawitanana teh di Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa, dugikeun ka langit katujuh ka Sidratul Muntaha, dugikeun ka tepang sareng Allah Subhanahu wa taala kenging hikmah di dinya. Tepang nasaha tadi teh Kangjeng Nabi sareng Allah ditaros ku Allah ieu Kangjeng Nabi teh Muhammad tadi alam dunya nu ku anjeun dipake cicing nu ditincakan ku anjeun unggal poe anu diangge ku anjeun Isra di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta nu saha? Saur Allah anu anjeun Gusti ditaros deui aibu ai langit tadi teh anu 7 lapis eta milik saha? Milik anjeun Gusti. Ari Rohil Mahfud aras eta saha nu bogana anjeun Gusti. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaros deui ari anjeun milik saha? Muhammad. Saur Kangjeng Nabi kantenan abdi ge milik pangersa Gusti. Saur Allah lain eta lain milik kami. Pingsan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Kum ya Muhammad irfa rasaka. Muhammad hudang dangahkeun deui pamen teu anjeun ditaros di Allah ari anjeun milik saha? Dugikeun ka 3 kali anjeun milik saha? Jawabanna tetep milik anjeun Gusti. Dawuhan Allah anjeun lain milik kami tapi anjeun milik umat anjeun. Geus jelas ari anjeun milik kami mada sabab tadi ge alam dunya kabeh jeung pangeusina milik kami tapi anjeun mah salian ti milik kami teh anjeun milik umat anjeun. Saur Allah Subhanahu wa taala umat abdi nu kumaha ya Allah? Umat anjeun anu senantiasa sering maca sholawat ka anjeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nu sering maca sholawat ka anjeun saur Kangjeng Nabi anu maca sholawat sakumaha? Anu 4444 kan teu kabeuneutan urang mah nya 4444 kali. Lain anu maca sholawat cukup sakali tapi ngajadikeun dirina cinta ka Allah, ngajadikeun dirina cinta ka anjeun, ngajadikeun dirina cinta ka kaum mukminin. Itu janten sholawatan teh lain kan saukur nyanyi-nyanyian sholawatan teh. Tapi tadi teh keur urang jaga di yaumil akhir kenging syafaat uzma di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta nembe weh Kangjeng Nabi teh dipasihan naon tugas ti Allah pikeun nyebarkeun nyaeta salat anu 5 waktu. Awalna mah 50 waktu. 50 waktu di protes ku Nabi Musa Muhammad mal kuateun entong 50 waktu ayeuna dugikeun ka 5 waktu. Saur Nabi Musa ge moal mampukeun keneh umat anjeun Muhammad tapi cenah abdi izin sabab ieu anu terakhir menurut abdi. Jadi 5 waktu tapi ku Allah dianggerkeun pahalana 50 waktu. Itu kanu lengoh anu geus rumah tangga mah beda pahalana leuwih gede. Dan angge sorban bakal terus mensolat ya sarakaat diganjar 70 rakaat ngan uing masuk ieu teu make sorban teh lain teu hayang kana padilah ngan uing mah pernah tinggalin itu
Di Cipanandor uing ceramah maan kacamata tertinggalan pamere anu digawe di Taiwan. Pak Ustad masih ada kacamatanya, orang tengah muleng banyak ada meren ada jadi itu. Emang itu berapa kacamata? Itu 1,5 juta Pak Ustad kalau beli di sini. Lu aing di amplop gope kacamata 1,5 juta. Mantak terjadi deh tinggalin sorban, mantak tuh make sorban. Kenapa cuman peci tinggalin mah? Itu dawing mah sok pohoan bu. Mau memunkar ulin ke kota sok poho ke anak pemajikan itu teh. Jadi sok pohoan. Itu kawas orang dia mah tara paroan. Insyaallah ngan hiji sok pohoan teh kana hutang. Jamaah sadaya. Keur naon cenah? Allah ngare salat Kangjeng Nabi tiasa mi'raj tepang ka Allah. Tah ieu salat teh hikmahna teh keur naon? Supaya urang bisa mi'raj ka Allah. As-salatu mi'rajul mukminin. Ngan Kangjeng Nabi mah jeung jasadna minimal urang mah ruhna nepi ka Allah. Gitu. Aya cenah nu tadi teh nu bisa mi'raj dugikeun ka Allah ku salatna seueur. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani mi'rajna sanes ku thariqahna sanes ku zikirna tapi ku salat anjeunna tiasa tepang sareng Allah tapi lain ngalangkungan tepang jeung jasadna tapi nalika salat anjeunna ibarat di hadiran ku Allah tiasa ngobrol sareng Allah ngalangkungan salat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nalika ngucapkeun eta teh ibarat urang uluk salam ka Allah. Gitu. Nalika amun salatna bener-bener geus asa dipencerong ka Allah. Maka dibere tugas salat. Da urang mah moal bisa sapertos Kangjeng Nabi, moal bisa sapertos wali-waliullah nu sanesna. Mantap salat teh keur naon? Keur urang menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Cenah urang mah ahli maksiat, bah kumaha tong nungguan bener salat mah. Entong nungguan bener teh cenah urang mah salat rek geus bener. Rek bener kumaha mun teu salat sugan nalika urang salat mah urang bisa dibeneran ku salat. Gitu. Uing mah resep keneh mabok kumaha tuh keukeuh salat malaksanakeun sugan ku salat urang bisa ninggalkeun kana pamabokan. Resep judi tetep salat mah sugan ngalangkungan salat urang bisa ninggalkeun judi. Uing mah resep kajanna wae tetep salat mah tong ditinggalkeun sugan ku salat urang bisa ninggalkeun maksiat. Ieu mah keur mamaksiat ngeureuh jabat tara salat. Minimal nalika urang salat mah berarti naon merenang ngecap diri hayang diaku sebagai hamba Allah. Dan model Fir'aun lain teu kurang kumaha hebat tibang mung ngalaksanakeun parentah Allah eta daruma samanehna gagah perkasa jagoan. Fir'aun teh mung ngalaksanakeun parentah Allah teh mantap dicap ku Allah. Jadi pembangkang mantak nalika urang can bisa bener tapi tetap salat mah kudu dilaksanakeun sabab naon? Sugan ku salat urang bisa dirobah perilaku urang anu tadina goreng jadi hade ku salat. Gitu. Asa jempingnya. Udah serius ya. Aja, udah serius. Kita ngadaguan BLT gitunya menarik nyamuk mah bener gitu lah nyamuk dari bising peri beteng daripada beas ke bagian terus dengan hijau mohon lalu teh punten alhamdulillahnya ini herang kia nya kawas hate lah herang gitu nah gitu ya manawi jamaah data sajam gitunya tuh pas jam 11 kirang 8 menit tadi ge aya majuna jam 10 kurang 8 menit.
ayo menanggap tetangga we nya da uing urang dieu pan bahsatun teh karuhun uing berarti nya bahsatun teh di dieu teh ki karmah mah nolah ku nenek ini emeh berenang karmah teh bahsatun ki sadipna berenanda aki uing mah mantak dibakan jati aya ki eret teh lanceukna ki adina ki sadip ieu mah sedi itu mah ready harusnya ngaran zaman baheula ready jeung sedi itu sedi mah esed ki esed ya teh mah sadip itu mantak nya turunan Jawara dengan ka incuna hungkul teh jadi Jawara teh itu jamaah sadaya hikmah tadi teh ya Kangjeng Nabi Isra Mi'raj teh kenging salat anu 5 waktu. Mudah-mudahan urang sadaya sing janten ahli salat terlebih ja'alna muqimah salat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a ya Allah amin ya rabbal alamin. Ieu mah ngomongan sim abdi dasarua kuring oge goreng salat teh itu dur bedug lohor teh nyantai we gitu. Geus jam 2:30 kakare udang kakare kacai mentak beres assalamualaikum teh heuleut 5 menit terus adzan asar ya Allah centeh meuni alam dunya geus seureut kitu kama di bieu lohor geus asar deui wae cek pemajikan teh nu salah mah lain nu adzan anu salat batur mah tadi jam 12 salat teh leuwih 10 lohor lain jam 3 leuwih 10 mudah-mudahan yang minimal meureunana tadi teh urang tetep berijeng rada goreng-goreng oge daek ngalaksanakeun salat. Mudah-mudahan ku ngalangkungan rojak anu tadina teh acan getol kana ibadah sing digetolkeun ku Allah, nu tadina lalai tina ibadah mudah-mudahan ku Allah sing dirobah dina kakablukanan janten daekan amin ya robbal alamin. Sakitu menawi ti pribados mudah-mudahan aya guna manfaat khusus kanggo diri pribadi sim abdi umum mah kanggo kasadayana amin ya robbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.